Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu di Serang Simkuring mangnana di Jomantara dina pidangan nongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jejer carios si Bentar teu Jawara masih karangan Mang keneh ieu carios teh baraya ku kituna Mang nyuhkeun dihapunten beulih wae. Aya nu kasebutna minuju alit sebatas masa parantos dewasa kasindiran lakuning perlampahan ku ieu carios Mang nyuhkeun dihapunten margi taya maksudna naon nya baraya ieu mah kanggo hiburan wae supados urang teh kabang brangkeun ari ku aya hiburan mah kitu panginten manganuhunkeun kana sagurupi perhatosan ti baraya Sunda di mana wae ayana kana channel Mang nya parantos subscribe, like, sinareng komen, lebet dina kolom komentarna. Mangan ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana. Bara Sunda hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh pami telepat mah Ki Juma sareng Ki Sahili nembe katingal kaluar ti bumina Ki Juma bade menakan para pangurus anu aya di lembur Talaga Herang nyata kanggo nguningakeun cenah gaduh maksad bade nikahkeun nu janten putrana pami telepat matos dugikeun ka dinya nya baraya. Bara Sunda mangga ieu carios si Bentar teu Jawara bagian anu kaopat kumang urang dilajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kirawanci haneut moyan Ki Juma jeung Mang Sahili geus katenya kaluar ti imahna Ki Juma rek ngabarejaan heula pangurus lembur anu aya di dinya cenah ngeunaan rancana Ki Juma jeung Mang Sahili Pak RT tua kampung pon kitu deui palobe kabeh ti barejaan sangkan kudu bisa datang dina waktuna. Atuh beja teh meuni patatalepa narekab ka sakabeh lembur rena Ki Juma teh cenah poe Kamis anu keur rek dipaju bakal ngawinkeun budakna ibu rasa lembur ear sadesa narekab ka unggal madab komo keur anu sok biasa daragang mah ngarasa atoh ngadenge beja sarupa kitu teh ti jauhna keneh ge geus sasaradiaan maranehna mah sabab cenah tangtuna oge bakal loba tatabuhanana komo tinu jarauh mah pidua poenana keneh oge saacana geus ngaradon di darinya atuh jadi haraneuteun di buruan bumina Ki Juma teh keur mah lalega deui buruanana matak laluasa keur nu ngadon daragang kadinya teh isuk bisa poeunana rek hajatan balandongan pon kitu deui panggung geus diparasang teu tamah beuki haneuteun we dina mangsa harita teh harita tabuhanana cenah diayakeun degung jaipong jeung kenang pencak malah wayang golek ge aya nepi ka 3 poe 3 peuting cenah eta karyaan teh atuh da teu rek kitu kumaha kanggo Ki Juma mah keur mah ngawinkeun teh budak nu ngan saukuri hiji-hijina atuh sajabana ti kitu Ki Juma hayang ngabagi cenah ieu kabungah teh jeung urang lembur Talaga Herang pon kitu deui jeung lembur-lembur nu tinu jauhna tang-etang hiburan we da taun kali tara gocapkeun isukna baraya dina waktuanana si alam didahupkeun kaneng lisna isuk keneh oge duaan geus pada ngadarangdanan ku juru rias atuh buguh we
nuna renyo kanu duaan boh awewe pon kitu deui lalaki menit serikna reyan siduh kabeh oge sabab ningali sapasang panganten anu kacida matak pikabitaeunana nu lalakina kasep jeung gandang ari nu awewena meni geulis bawaning ngajadi enah bawaning ti kudrat estuning lain ngan saukur geulis pupulasan tapi emang geus geulis di ditu nah neng Lisna mah kari-kari ayeuna dipulas puguh we lir ibarat widadari anu turun ti kahyangan. Acara syukuran hajat dina poeanana kacida ramena kolot budak awe lalaki anu datang ka bumina Ki Juma meniti sedik nangaleut engkeuy ngabandaleut emat-emat nyatang pinang papada hayang mari lubungah cenah ku ayana nikahanana Neng Lisna jeung si Alam teh meniti serikna jalma taromplek ka rimahna Ki Juma tinu deukeut pon kitu deui tinu jauhna papada hayang milu ngadeudel ku doa keur kadua pasangan panganten anu karek resmi ngahiji ngalaki rabi jadi salaki jeung pamajikan. Suara tarompet tinu daragang jeung balon anu nguknek di sarada ni awor jeung suara degung anu keur minton di luhur panggung ditempas ku suara awewe anu pating gerewek dan neangan nu jadi anakna atuh tambah rame we kaayaan dina mangsa harita teh sanggeus beurangna anu minton degung peutingna diganti ku jaipongan diselang ku kenang penca laju meniti sirikna hayang pahareup-hareup atuh omong barang nenyo nu keur jaipong mah da sigana mangnana ge tukang dongeng lamun keur aya mah pangpayuna baraya mun sing garilek ngibing dina luhur panggung atuh beuki seseledak wae jalma teh kahareup nenyo nu keur jaipong mah ari tembangna daun pulus jeung seker jagong meni sing seledak tuh bari jeung aya oge nu ngadon naek ka panggung kituna teh ngengklak bari jeung nyawer anu keur ngakaritek dina luhureun panggung ari Ki Juma jeung Mang Sahili anu keur caralik dina kursi sagedengeun nayaga bati gumujang we bari jeung ninggal kanu keur ngararengklak tandani ngaraos bunga manahna kuninggal ayana hiburan sarupa kitu teh ari si Sade jeung si Bohel anu keur araya di handapeun panggung ngajaraga keamanan jeung nu sejena nyata jeung urang lemur bati kabita hungkul we nenjo nu pating kariplek dina luhur panggung teh bari jeung sukuna mah geus karete hayang ngajeleng we ka luhur teu lila kadenge si Sade nyarita ka si Bohel. "El, naik lain teu milu ngibing euy?" tanya si Sade. "Ah, milu ngibing kumaha tong, Sade? Era wing mah sababna keur ngajaga keamanan kapanan urang teh. Lamun teu kieu mah wah mah burung diopi tah nu keur ngarigal di luhur teh euy. Nu keur ngibing teh mah si Bohel bari jeung mencrong ka luhur panggung ningali awewe nu keur ngakaritek bujurna. Teu nanaon bisi lain rek ngibing mah Hel. Keun ngajaga keamanan mah kuring jeung batur salembur anu adi dieu," ceuk si Sade. "Ah, moal de. Engke dewe lah. Engke we dina poeanana katilu uing mah. Uing rek ngibing ka luhur. Ayeuna mah era lah. Karek ge poeanana kahiji kapanan?" Teh mah si Bohel bari jeung ngalapus udud daun kawung kituna teh. "Oh, gitu Hel.
Engke weh pas dina poean anu katilu nanya urang ngibing kaluhur panggung jeung uing lah ceuk si Sade. Dek tema si Bohel bari tuluy mancrong kanu keur araya di luhur panggung. Wanci beuki dieu beuki maju ka tengah peuting. Sanggeusna tengah peuting Jaipong jeung Penca diarerenkeun heula diganti ku wayang golek nepi ka subuh. Nu alayo tibatan ngurangan mah beuki matet we teu sedikna heureun usik atuh baraya sabab bapada hayang lalajo wayang cenah. Lalajo teh narangtung we. Ayeuna mah darariuk dina luhureun taneuh sabab cenah meh katenyo wayangna nu cingogo wae aya atuh nu dariuk bari narangkeup tuur jeung diharurum ku sarung wae aya anu sila bari jeung marnekong kana wayang oge teu kurang samemeh wayang mimitian kadenge sora tinu lalajo meuni surak euy-euyahan jeung pating kaleprok sabab katenyo dalang jeung para nayagana geus naraek ka luhur panggung. Teu lila jeup carempling ngadarengekeun dalang anu keur mimiti muka galur. Poe kahiji poe kadua tatabeuhan teh beuki dieu malah beuki rame tinu jarauhna anu tadina henteu arapal oge jadi nyaraho sabab beja patatalepa yen di lemur Talaga Herang keur aya karyaan cenah anu nanggap tatabeuhan atuh tinu jarauhna teu burung ngajarugjug pon kitu deui tinu aranggangna teu burung daratang tisiklukna kabeh tumplek ka lemur Talaga Herang. Atuh si Sade jeung si Bohel pon kitu deui urang lemur anu sarua ditugaskeun pikeun ngajaraga keamanan teu wuru rada kawalahan oge ari ngatur jalma nu sakitu lobana mah. Harita oge si Bohel sarua ngarasa lieureun manehna. Beuki dieu teh nu lalajo beuki ngalobaan we jadi lieur kana huluna uingna ge ya ceuk si Bohel ngajak nyarita ka si Sade anu keur ngajanteng digigireun manehna. Nya Bohel lieur kuring ge ya tema si Sade. Kon we antep lah anu lalajo teh ari sakirana teu matak ngareweuhkeun mah tema si Bohel. Hel ada ge gitulah tema si Sade bari jeung mancrong kana luhureun panggung. Nincak poeanana anu katilu nu daratang ka lemur Talaga Herang meuning geus teu ka Bandung deui malah nepi ka paroho kana baralik maronok we di darinya sabab lebar cenah ku tatabeuhan anu sakitu ramena daragang teu wudu sarenang sabab daganganna parayu loba nu mareuli malah mah aya eta oge anu ngan kari tanggunganna hungkul we bari jeung daganganna mah geus bareak. Harita dina peuting nu katilu Jaipongan geus mimiti ditarabeuh deui nu harayang naraek kana luhur panggung bari jeung nyalawer mending geus teu kaampeuh sabab ceuk dina pamikirna peuting harita teh peuting panungtungan cenah ieu hiburan teh da isuk mah geus moal aya deui. Ari si Bohel nu ti peuting kahiji oge manehna teh geus teu kuat hayang ngibing ka luhur trekel si Bohel naek kana luhureun panggung sanggeusna aya di luhur si Bohel mending ngengklak we ngibing bari jeung teu keuna oge kana keketukanana engklak we padogeunah keur si Bohel mah kendang kakulon si Bohel ka kaler nu penting asal bisa ngibing we cenah ceuk manehna mah. Ari si Sade anu aya di handapkeun panggung nenyo petas si Bohel ngengklak sarupa kitu teh manehna bati olohok bari jeung nyerengeh nenyo kelakuan si Bohel anu
pikasirieun. Ari Ki Juma pon kitu deui Mang Sahili nanyo si Bohel keur ngengklak dina luhur panggung teh. Mati kumojang wae ningali peta si Bohel sarupa kitu teh. Teu lami kadang Ki Juma nyarios ka Ki Sahili. Ki Sahili lain ari Jang Bohel teh sabenerna urang mana eta jama teh jeung ti mana pangijeung manehna taros Ki Juma sababda jeung sanyana ari keur Ki Juma mah can apaleun ka si Bohel teh ari nyarita ka kuring mah ti lemur leuwih jurig cenah Ki Juma baheula mah urut anak buahna Ki Jarong si Bohel teh tema Mang Sahili kutan teh urut baturna Ki Jarong nya katenyo nama ku kuring bager jalma mah geuningan Ki Sahili nya emang bager jalma mah Ki Juma manehna ngan saukur ka bawah hungkul bageulana teh miluna ka Ki Jarong malah mah kuring ngarasa karunya ka manehna sabab geus areueuh nu jadi kolotna pon kitu deui geus teu boga baraya Ki Juma kitunya Ki Sahili karunya teuing atuh hari kitu mah geus wengke mah sangeusna rengse ieu karyaan sina cicing we di dieu Ki Sahili etang-etang maturan budak anjeun tah kitu Ki Sahili saur Ki Juma nya teu naon Ki Juma ari si Bohel ngadaikeun cicing di dieu mah teh Mang Sahili wanci beuki dieu beuki maju ka peuting antukna tatabeuhan jaipong jeung kendang penca dipungkas diganti ku wayang golek nuluykeun hanca carita cenah anu peuting kamari nu lalajo mimiti dariuk tina taneuh bari jeung panonna mah malencrong kana luhureun panggung nenyokeun dalang anu keur ngikelkeun wayang hawa beuki karasa tiis sabab wanci geus asup ka janari gede ari pamolahna anu keur lalajo estuning rupa-rupa pisan aya anu lalajona teh bari narae kana tangkal campole jeung tangkal jamu melu sidik we cenah kana panggung aya oge nu lelengutan bari jeung dikarimun ku sarung ari ceuli mah hayang keneh ngadengekeun ngan panon geus teu kuat meureunan aya oge nu ngadon ngagoler dina luhureun jukut bari jeung kerek mani nyegrek tayuna wae manehna teh meureunan geus 2 peuting teh sare lagu raramena kalakah kerek ari nayaga meni ayeuh-ayeuhan dipirig ku sora kenang jeung kungna sora goong ditempas ku sora suling jeung rebab anu ngagelik dibarengan ku haleuangna sinen anu midang tembang pajajaran estuning matak waas anu ngadenge sabab ayana di lemur Talaga Herang mun lamun diparatkeun mah katebeh kaler ti eta lemur teh bisa parat ka Gunung Cikuray kocapkeun isukna baraya sanggeus sakabeh tatabeuhan rengse digelar kira wanci paso sore eta rombongan teh mimiti baralik deui ka lemurna pon kitu deui anu araya dirinya anu milu lalajo oge geus mimiti baralik deui ti isuk kenehna oge geus marulang ka lemurna sewang-sewangan nu hayangan kari Ki Juma we jeung Mang Sahili oge si Bohel si Alam si Sade Buningsih jeung Neng Lisna harita sanggeusna tatamu pon kitu deui ti rombonganna tatabeuhan geus baralik katempo Ki Juma jeung Mang Sahili pon kitu deui nu sejena keur ngarariung di ruang tengah imah bari salila dina amparan sama telami kadang Ki Juma nyarios Ki Sahili
Alhamdulillah geningan karyaan muda kurang teh geus rengse kalayan aya dina kalancaran. Eueuh nanaon saur Ki Juma. Nya Ki Juma. Puji syukur urang ka Pangeran. Mehna mantena geus masihan kamudahan jeung kalancaran ka urang sakabeh. Ceuk Mang Sahili. Nya Ki Sahili. Ayeuna mah barudak urang teh geus salamet. Jadi geus jongjon keur kuring mah. Lain kieu Ki Sahili. Kuring teh rek ngajak ka anjeun. Kumaha lamun sameme Ki Sahili balik deui ka lemur ka ditu ka Cijulang. Lamun urang nepangan heula ka Ki Sabda. Mumpung ari ti dieu mah kapanan teu pati jauh teuing. Tinggal ngaler we ti dieu mah. Mumpung Ki Sahili keur aya di dieu deui. Maksud kuring teh. Sabab kuring mah kapanan geus heubeul pisan can manggihan deui Ki Sabda. Lain naon, mumpung araya keneh urang teh Ki Sahili. Saur Ki Juma. Ya, jadi rek nempungan heula Ki Sabda. Kitu Ki Juma. Nya Ki Sahili. Kitu ge mun anjeun daek. Nya, ayo Ki Juma. Kuring dah yang munyungan deui ka anjeunna teh. Teh mah Mang Sahili. Nyari gitu masuk atuh. Kewe meureunan pagi eta urang mimitian lumampah ka ditu. Sabab ari isuk mah asa cara keneh awakna. Nya, ayo Ki Juma. Tah ari jang sade jeung jang bohel. Nah rek milu jeung bapa ka Gunung Cikuray. Taros Ki Juma anu duaan. Mohon ayo Pak. Teh mah si sade. Tari jang bohel kumaha nah rek milu. Ayolah Pak. Wenge hayang apal ka Ki Sabda teh. Teh mah si bohel. Nya syukur atuh hari kitu mah. Keun we da imah mah aya hidup ieu kujang. Apa mi ape wengke kahidapnya. Saur Ki Juma nyarios ka si alam anu keur sila teh jauh ti anjeunna. Mohon mangga Pak. Teh mah si alam. Geus kitu mah anu keur ngariung teh ngawarangkong we ngaler ngidul teu puguh hulu teu puguh buntut. Gancangna ieu carita dua poe ti harita. Ki Juma, Mang Sahili, si sade pon kitu deui si bohel. Irawanci carang cangtihang meuning geus sarigep. Tarangdan rek areunit ka suku Gunung Cikuray. Nepungan anu kungsi jadi guru Ki Juma jeung Mang Sahili nyatana ka Ki Sabda. Pring nopatan katenyo mimitina leumpang kaluar ti buruan bumina Ki Juma. Leumpang di jalan padesaan Murungulon. Tanggeus narada jauh ti lemur, dihareup manggih jalan anu nyagak. Kilep Ki Juma jeung bana baturna mengkol katuhu murungaler. Beuki lila beuki jauh we, ngaropatan teh laleumpangna. Malah mah beuki kadiekeun teh. Jalan geus mimiti netek. Bous nu opatan mimiti arasup ka jalan anu paparatna teh tangkal peuteuy we hungkul. Beak kebon peuteuy nu opatan ngaliwatan tangkal kaso anu rajek di sisieun jalan. Beak tangkal kaso jalan anu keur disorang teh beuki nanjak we. Teu lila gog. Bangi jalan anu nyagak deui ngenca jeung ngatuhu. Di jalan anu kakenca berasna teh bisa tuluy ka leuweung paniisan. Tempatnya rumputna Ki Jarong jeung Ki Badra baheula. Ari nu kakatuhu bisa parat ka suku Gunung Cikuray. Reg nopatan katenyo ngaranna geula. Tuluy dariuk dina luhureun jukut anu kayuhan ku tatangkalan. Teu lami Ki Juma kadangu nyarios. Ki Sahili. Nah jauh keneh ka tempatna Ki Sabda teh. Taros Ki Juma. Tang tu jauh keneh mah Ki Juma. Teh mah Mang Sahili. Kutan teh kitunya.
pohara tuh hari kieu mah lampahan teh sahur Ki Juma nya Ki Juma sababasa harita oge kuring jeung si Sade datangna ka tempat panganjerekanana Ki Sabda teh bubuhan we teu dihaja da lamun ngahaja teh mah tangtuna oge jauh Ki Juma. Oh kitunya urang ngareureuh heula we sakedeung mah tuh di dieu engke lamun geus teu pati cape deui karek urang tuluykeun saur Ki Juma bari jeung ngelapan kesang dina beuheungna. Harita kaayaan di eta tempat wanci geus rek maju kaburit sora turaes geus ganeng di sarada angin leutik anu ngahiliwir mimiti tiris karasana lima taksing sariak kana awak cahaya laut cahaya layung ti tebeh kulon nu tadina nyaangan teh kiwari geus ilang duka ka mana reungit menising hariyeng napuk kana ceuli teu lila reup weh wanci teh mimiti poek cahayaan disabudeureun sastuning poek mongkleng buta rata teka teh nyo irung-irung hacan ceuk babasaanana mah tayohna wanci beurang geus kasilih ku wanci peuting sora manuk gagak anu aleuntreup dina saluhureun tatangkalan ni sing koreak kadengena ditempas ku sora sit uncuing anu tuluy ngelak dina tangkal kai anu rada gede tak muringkak bulu punuk kadengena lamun keur anu teu bariasa wae mah kan bubuhan wae keur Ki Juma jeung pada baturna mah geus taruman ngalalana ngaksruk ka jero leuweung jadi teu pati teuing aneh kadenge sora-sora anu sarupa kitu teh keur manehna mah nu opatan katempo harita keur dariuk keneh dina luhureun jukut bari arurud bako daun kawung lumayan cenah keur rumput reungit bari jeung tambah tiris teuing we cenah adila kadenge sumak sora mangsa hili anu nyarita ka Ki Juma. Ki Juma kumaha ayeuna lalampahan urang teh nah rek tuluy lempang atawa rek meuting heula di dieu saha peuting mah kajen esuk urang tuluykeun deui lalempangna sabab lain kuna naon Ki Juma sajabana ti poek teh paur deui sabab jalan anu rek disorang ku urang kaluhurna mah dikenca jeung katuhun jalana loba pisan gawir anu nang tawing bisi ti galebrus pangpangna mah ceuk mangsa hili bari mencrong ka Ki Juma nya geus we ayeuna mah urang caricing heula atuh di darieu mah Ki Saili ta isuk urang naruluykeun deui lalampahan teu moal Ki Juma nya kitu bae Ki Juma ceuk mangsa hili jadi urang teh rek mereuting heula di dieu mang tanya si Sade ka mangsa hili nya Sade sabab hariwang mamang mah kapanan nyaho sorangan ilaing oge loba pisan gawir anu nang tawing bisi lalabuh lain kuna naon pangpangna mah Sade kitu ceuk mangsa hili kitunya mang tema si Sade barang nu opatan keur jarong nyon we ngawarangkong ti satukang tangkal aya jalma anu keur singjuringkang bari ngawaskeun kana opatan eta jalma anu keur nyarumput dina satukang tangkal teh aya we meureunan 7 urang mah lobana teu lila salah saurang ti eta jalma anu keur nyarumput teh kadenge anu nyarita ka baturna tedet tanyoku ileng euy di hareup aya jalma opatan anu keur dariuk dina sanapeun tangkal tuh
kurang rampas ku urang duit jeung babawaanna sakira-kira ngalawan mah mudaran we ceuk eta jalma anu nyarita ka baturna. Heeh, siap lah behom, sama si codet nyebut ka baturna anu ngaran behom. Sing horeng eta jalma anu keur ngaramong teh si behom jeung si codet baraya anak buahna Ki Jarong teh anu baheula anu kungsi patelak jeung si Alam basakeun nulungan Neng Lisna di kebon awi waktu keur rek dipergasa ku maranehanana teh malah makungsi milu kapanan ka lembur Cisomang oge jeung Ki Jarong pon kitu deui si Bohel teh masa si behom patelak jeung si Jumat teh malah si behom geus babalik pikir harita mah keur aya Ki Jarong keneh mah anu muhing jalma sok tara anger dina hiji pamadegan sok keuna ku euwah gingsir anggeusna si behom jeung pada baturna ningalkeun lembur Cisomang. Si behom tengah hariji deui jeung Ki Badi lepon kitu deui si Belang mah maranehna marisakeun maneh yang harijina teh jeung si codet oge batur-batur nu sejena nu sarua asalna uruti anak buahna Ki Jarong. Si behom jeung pada baturna sanggeus maranehna caricing deui di leuweung nya usahana teh kanu karito we deui ngan henteu siga nu ti heula mah waktu keur aya keneh Ki Jarong hari ti heula mah istunding terang-terangan ngajorag ka lemburna teh hari ayeuna mah ngan saukur kitu we megatan ka jalma-jalma anu pareng ngaliwat ka tempat anu sepi jeung sakapeung sok rajeun eta oge ngagarong ka urang lemur. Kalila kadenge deui si behom nyarita ka si codet. Codet, ayo urang deketan eta jalma teh. Ceuk si behom nyarita ka si codet anu aya di gigireunana. Ayo behom, teh mah si codet. Geus kitu mah anu tujuan ngadereketan kan obatan kitu nanti barejeng ke ketayepan teu beda we jeung ucing anu keur ngintip beurit katayep si behom jeung pada baturna beuki ngadeukeutan kana obatan ari si Bohel anu keur pareng manehna ngareret anu keur pating katayep si Bohel mending ngarenyag barang nenyo teh teu lila si Bohel kadenge nyarita sorangan naon eta nya anu keur sing kodomang ka dieukeun nah si Belang kitu atau si Kumbang cek si Bohel nyarita sorangan ari si Sade anu keur nenyo si Bohel nyarita sorangan teh bok manehna nanya ka si Bohel kunaon ilaing ngomong sorangan Bohel henteu ka usap mah euy tanya si Sade. Oing mah lain ka usap Sade tuh tanya ku si laing be kidu kencaeun urang euy aya anu keur ngadaromang ka dieu mau atawa naon atuh teh nya ceuk si Bohel bari curugna nunjuk ka hareup nuduhkeun ka si Sade anu keur aya di sagigireun manehna. Pada Sunda mengusaki heula hanca garapan dongeng Sunda dina jajar carios si Bentar teueuh Jawara bagian anu kaopat. Insyaallah kumang dina bagian anu kalimana sejadi pajeng deui dina dinten anu saterasna. Mangga haturkeun nuhun kana sagala piperhatosanana nyieunkeun diapunten pami seueur kakirangan. Mang pamit undur Lujeng kantun bermios.